يا رب صل على الحبيب المصطفى kecil mah boga murid Bahlul ngaranna Ahmad Bahlul. aya murid ngaranna Sya'rani Kiai ngarieu Sya'rani kade tah geus kawin sia umur sauri sia kolot kula sakira teh 30 leuwih can kawin keneh bae apa urudaikeun urudaikeun mah aya bae cek lagi ngadalil kulo sakitu laki toh tiap anu ragag aya nu mulu nini urang embung aki-aki mandaekeun oh pinter sia dasar murid aing cek sia can kawin Dumantak kula can kawin lain nu daekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodos ya mondok bae di aing sia teu boga kayakinan tolol sia beuh kula carekan atuh mama goblok sia teu boga kayakinan emang sia nu mere dahar tuturkeun aing ya tuturkeun kelempang jeung nyana bari cekal leungeunna dicarekan sia mondok kebal-kebal teu boga kayakinan goblok meureun sia geus panggang celina jana aduh mah geus atuh geus tanya ye gelempang ukur lempang ya ceng kade di ka mana sia dagang gitu ka mana dagang ka pasar aya nu ngarizkian sia jeung ngarizkian pamajikan saha Allah kadenge kucing sia geus berangkat kadang teh bener cek teh geus lempang deui aya nu mikul di sekolah Pak kade lah Bapak rek ka mana ngider cek nya ieu dagang nu ngarizkian bapak jeung nu ngarizkian pamajikan sa Allah atuh urang mah ngan nyareat tungkol kadang ku ceuli sia hah cek nya geus Pak aya naon emang henteu ieu ngadidik budak teh tolol ya bahlul atuh yes berangkat deui aya wae awewe nyuhun bibi ka dieu aya naon Bang Haji ka dieu bibi de ka mana ye lah tuh bibi mah ieu dagang we cek nya ka lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salaki sa Allah atuh kadenge ku ceuli sia kadenge sia nglambat kawin goblok sia tilu opat ieu deui berarti lempang aya nini lempang nini nih kadieu aya naon nini mah deuk ka imah incu cek cenah teh aya naon atuh deuleu incu bae cek cenah teh aya nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salaki sak Allah atuh kadenge ku ceuli sia opat ta saksi tah kabeh ge Allah kabeh geus ya lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh wah ngalamun dari Saroni kieu bet aing sarua sabarapa keyakinan mah mun aing ditanya ge anu ngarizkian ku Allah nya keur ngalamun kitu tah dasar wali teh bahlul mah datang deh ngalamun sia ngalamun sia ya dayekeun ya sia nu ngarizkian Allah mun sia kawin tah lain sia nu ngarizkian pamajikan sia Allah keneh mereka ngalamun keneh bae nu ngarizkian si Allah sia kawin tah nu ngarizkian pamajikan sia ge Allah nu mantak cakolot baheula awewe teh mawa rezeki ulah hese Allah nu ngarizkian kawin sia keur
Ceknya aing ngalamun datang deui guru. Ampun, di guru kuara jasa ceknya ya Allah ya Rabbi. Ya Karim. Ya, guys, aing mah kaikos kitu mah kaharti ku aing. Aing nu ngarizkeun Allah, pamajikan nu ngarizkeun Allah. Geus aing lamun boga pamajikan teh mawa rezeki. Lah, kanu sugih aing kajeun nini ge. Kajeun aing ka nini ge. Nu penting sugih lah, abeh ngeunaheun. Datang deui goblok sia. Sia galamun aing kawin kanu sugih. Ye nyalindung di gelung sia cak urang Karawang ngoblon. Bogoh sia, abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak. Ai kitu menyalindung di gelung ku bahala mun gelungna ragag ngagorolong sia bilu ngagorolong. Las sia ku aribah. Dengekeun ku sia. Dengekeun dia. Saminggu ieu aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaranna Kiai Khalil. Nyana boga anak. Eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar. Geus ku sia jadikeun ka ditu terus kawin ku sia. Ulah teu. Ya. Atuh 70 dinar. Eta teh masa kana makaning aing teu boga. Alah ya guru. Macam-macam sakira teh. Tapi guru mah sok nyawan sakecap nyata. Balik nyana geus balik. Isukna anu ngagerokeun. Sarani. Sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil. Naon mah? Nyaho je cenah bejana mendek kawinkeun anakna ka sia. Lain masalahna naon. Atuh pas kawinan sakitu. Aduh. Ira aya titah ka dituna isuk cek cenah teh. Ya guys, kumaha isuk bae. Datang ka imah nyana terus depan magrib dah. Terus mandi salat, isya salat. Langsung nyana mantes isya teh sare hudang lah jam 12. Mandi wudu santri ngara kiai atuh. Sia teh mobil sen kos kitu. Langsung jada salat hajat, mantes salat hajat nyana tadru ka Gusti Allah aya babacaanana khusus kan bali bacakeun. Bohong Gusti direkam. Aya babacaan khusus kan mau dibacakeun tah bacaan asli tah. Anu. Sirik cenah ka Gusti Allah dengan bacaan eta menang ti guru Bahlul teh di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 langsung babacaan beres di luhur ragag kamu. Masya Allah. Terbukti nyana dicokot 70 dinar. Bener pas amat. Kunaon teu dileuwihan sih. Masyaallah. Nyana teh teu ngaku diri aing. Aing mah teu aya nanaon, aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna, dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna. Kuari terbukti lain nang aing nang guru aing. Guys, kumaha isukan bae geus mah. Lah, begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka Imah Khalil. Berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah. Bener bae datang ka ditu. Ieu saroni mun aya mah kieu dititah ka dieu teh mama geus kolot, mama boga anak binten 2. Nu hiji tetehna nu hiji adina. Nah iya dekat teh adina mangga dekat tetehna mah ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna be. Lain masalah teteh jeung adi cekna. Syaratna lah. Gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh cekna. Eueuh nanaon ieu mah ngan minta di mas kawinan 70 dinar mawan teu ka dieu. Awas sih cekna teh. Coba buktikan tah. Geus, geus sila ka dieu, sila. Coba gerokeun Kiai Bahlul supaya nyaksian. Nyaksian nyana mah barang datangnya ge selain assalamualaikum lain di Bahlul. Aing mah tita tadi ge deuk datang, aing deuk nyaksian sia nikah. Aing deuleu di Lauhil Mahfuz kudu di mas kawinan 70 dinar. Aing moal kebel bakal balik ka negeri aing asli. Geus aing memeh sia
memeh aing balik aing hayang neuleus sia heula kawin jeung hayang neuleus sia heula walimah aing hayang neuleus sia heula mawa pamajikan aing mah dek balik ka negara aing asli langsung ditikakeun disaksian ku Ki Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya-nyana Kiai Syaroni teh eta wiridan meunang henteu diwiridi ai teu darurat ulah lamun darurat beunah dibikeun ka batur ulah wakajang batur sia bae heula so mikiran batur sia ge kos kitu teh kos kitu mah nah ieu beres walimah langsung kan di booking bawa ka ditu menang 3 poe mawat Ki Bahlul. Nah eta teh waliullah mah kos kitu. Nyahoeun segala rupa. Tah eta teh mere kayakinan dibuktikan heula aya nu liwat. Tah saha sia nu ngarisieun jeung pamajikan sia Allah kadenge ku sia. Urang kan didongengan kitu teh ku Ki Bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh. Ulah cang cahaya urang nu ngarisieun Allah pamajikan nu ngarisieun Allah ulah bingung-bingung ulah na asanang urang geus urang boga bere pamajikan urang teu boga penta asana lobaan menta ye kajen kumaha asana lobaan menta ye kiai aya-aya bae cenah urang kos kitu tuktur mah kula nu dagang kula nu nganapakahan salaki dibalik ieu mah nyana di luhur ai napakah kudu kula kecuali nyana di handap geus babari kos kitu ieu geus bae ge pasti ini peuting neng kakak dihandap sebab lah iyalah nah istimewa urang mun carita dongeng wali-wali nyahoeun segala rupana begitu ditanya mama emang eta kumaha ngadoa mama lain di lauhil mahfuz geus jelas geus kos kitu eta kumaha bisa kanyahoan tadi huwa akhizum binasiyatiha ndeu kumaha ge nang Allah urang kuari ti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun keyakinan pan tadi ge setelah wujud kidambokeun 20 nu mustahilna kuari ningkatkeun keyakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asanyana geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kuari geus cenah, "Boh, kiai cenah geus setengah 11 ge leuwih teh." Atuh pan tadi ge huwa akhidum binasiati ya sil protes bae ka aing nang Allah belon. Tuh, ieu urang carita wali mah kos kitu tah. Masyaallah. Nang Allah kabeh ge trek. Nah, geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tak dek dikamanakeun mun lain dek di ka surga ke.